Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra kaum dangu sadaya, ayeuna patepang dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara dongeng Sunda. Anu kalarasan Mang Ridwan nyanak jejer carios nyaeta Curig Nagih Pati karangan Kang Rudiansah bagian anu kagenap. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitannya kamari teh nalika palebe nuju ngawitan tahlilan di bumina Mang Ade Conim. Sok ker. Tapi barang keur kitu warga anu kabeneran diukna ka bagian di luar jol patinggara jeleng ka jero imah silih sebred jeung pada baturna nubruk warga nu sejen malah jeung ngadupak teko sagala rupa harita teh atuh blok bahe caina ngebatkeun kanu keur ngadaroa. Aya naon ieu teh? Aya naon bat silih sebred patinggara jeleng ka jero imah? Aya naon di luar? Itu di luar aya jang karban nembongan ka kuring sieun kuring mah aslina sieun sieun nya pogo di luar bieu aya arwah jang karman keur dieu tuh di itu di hareup Palebe ge harita jeung kabeh warga anu di dinya kapaksa areureun ngadoana tuluy nyarita ka warga anu keur diuk di eta tengah ruangan. cik atuh kalakuan teh kawas lain kolot bae ngebatkeun kanu keur ngadoa mana teuing atuh anu maot datang deui jeung nembongan. Cing kusu atuh mata ke ngadoana sing kusu ulah ka mana karep sok sing kusu. nya kunaon atuh cenah warga teh bet nyangka juri ka anak kuring tahlilan ge pancen anggus trojol weh masalah kieu Ceuk Mang Ade Conim harita bari semu amek. Aduh itu aya di longpan tuh Bang. Aduh ampun kuring mah ada. Warga atuh pasedak-sedak deui beuki ka tengah wae atuh sagala didepak sagala ditajong katumpang-tumpeng kiwari jadi tilam warga anu keur paungku-ungku lantaran sieun ningali arwah ngabeleg-beg bodas ku kuncungan. Malahan mah warga anu ti tadina aya di jero imah oge jadi milu motah barirat pinah ka dapur bet palebe sorangan anu tadina ngageureuh-geureuh sangkan kurut tenang ayeuna mah atuh sidik teu sidikna ti dadalagor manehna oge sagala ditajong deui. Kituna teh pas katingali ku manehna di lawang panto anu muka tembong lelembutan karman anu kacirina sepapias dibungkus ku boeh bodas ku kuncungan. Pocong asir pocong. nya itu pocong Ceuk palebe bari ngagorobok sedangkeun ari Mang Ade Conim jeung Bi Acih Katut Mayana harita silih reret maranehna mah henteu ngarasa sieun puguh ge apal yen eta teh karman. Mayana kentak macayat kursi tilu balikan teu lila eta pocong teh ngomong kadengena ku Mayana hungkul ku Mang Ade Conim sarta ku Bi Acih tiluan harita teh. Ngapa ngati-ngatinya ngaya bahaya mikmat ningieu ngema ke dengekeun dedengan teh aya bahaya naon ujang geuwat bejaan bapak Ceuk Mang Ade Conim harita tumanya ka Jirim Karman dina wujud pocong sarta marentah pikeun gancang ngajelaskeun anu sabenerna ka Mang Ade Conim. Jirim Karman dina wujud pocong gancang ngajawab wahaya ngaya nganu mahala
maksud narek ngagih ngutang ucara ngangarasan engke pak atau wana-wana gihna teh pak keras ngeta ngajang abang teh. Oh, kutan teh kitu. Nya, ayeuna mah ngarti Bapak oge. Jeung apa sahaja mah anu bakal datang dina peuting ayeuna. Nuhun, Jang. Hidup geus ngabejaan ka Bapak jeung emak, Jang. Nya Ujang, mak ge nganuhunkeun pisan ka Ujang teh sabab Ujang geus ngabejahan yen penting ieu bakal aya bahaya anu ngancam ka keluarga urang. Jeung ayeuna mah jeung ayeuna mah geram ulang deui kitu anak king. Ulah lila-lila teuing nemongan sabab karunya ka warga. Maranehna sarieun nampo jirim Ujang teh. Ayeuna maranehna aya di dieu apanan arek ngaduakeun ka Ujang sangka tenang di alam kubur. Sok geram ulang deui ayeuna mah Ujang. Sok geram ulang deui anak king ku emak ku nini jeung ku bapa bari dijadapkeun ku pangdoa sing ditangramkeun di alam pakuburan kalian dihampura dosa-dosana Ujang. Ceuk Bi Acih harita bari cari nakdak. Sedengkeun jirim Karman anu dina wujud pocong sirahna tembong ungut-ungutan sarta les jirimna langsung ngiles jadi haseup ipis tur ngapung kateurii ku beleg-begna peuting dijajabkeun ku sora-sora sasatoan peuting kayaning cihcir jangkrik ciang-ciang jeung cari cangkas malah ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung. Singkatna carita sangeus kayaan tenang mah tahlilan teh terus dimimitian deui ngan kiwari tahlilan teh jadi terus ngorotan wargana sabab sawareh wargana geus kalabur baralik deui ka imahna masing-masing nalika kabeh nampo pocong sarta bareng jeung baralikna nu tahlilan temong di tempat anu anggang harita aya 4 jirim jelema sarta ngawaskeun ka palebah imah Mang Adeconim. Si Komar ngareret ka tilu urang baturna bari pok nyarita. Tuh euy, tingali nu tarahlilan geus mimiti baralik, bari marobakat. Tewek ge hayang euy ngan era deuk teuy. Nya nu kitu teh Kang, hai tapi RR. Nya nu kitu teh hai tapi RR. Hayang tapi era eta teh ge ngarti. Repes yeuh bro, kumaha aing we atuh lah. Nya teh naon atuh Kang bawa we lah. Lumayan kira bakal uing ge hayang Kang lapar aslina Kang. Wah, sia mah nyatu we diheulakeun. Ah sia Kang mah. Atuh rek sakitu mah keuneu atuh Kang. Mabok sia bro, kemana-mana nih ngomong teh. Pan aing rek nagih hutang lain rek nagih berkat. Kang, tuh euy anu tahlilan geus baralik kabeh. Oh bener. Keun lah dek, rek tiheula asup ka imah si adenya. Sedengkeun ilaing tiluan dagoan di dieu. Bisi aya naon-naon kitu tah jadi mata-mata. Jeung deui bisi aya naon-naon di jero imah. Dewek ribut jeung si ade. Ilaing kabeh geuat daratang bantuan deweknya. Kumaha ngarti? Siap Kang? Siap Kang. Siap Kang. Oh syukur ari maneh ngarti mah. Terus ieu deui. Kade ulah mau pake ta masker. Ah ya Kang mah. Memangna Covid pandemi Kang. Naon atuh? Taregos meureun Kang pan urang teh rek ribut mah nya make masker. Oh nya. Tarekos. Dek po deui euy. Ceuk si Komar bari seuri tuluy lempang mapai tempat anu poek nguru ngadeuketan imah nasi ade.
trok trok trok. Punten. 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 Atuh di jero Mang Ade jeung kulawargana curing hak. Henteu buru-buru ngajawab harita teh kalah silih harewosan. Tah, aya anu ngatrokan ka Panto imah urang geuningan eta cih. Siga nama anu rek nagih hutang teh ka urang. Ka akang merunan. Cek Mang Ade anu harita karek rengse mantuan meresan parabot urut tahlilan. Di bawaan deui ka dapur. Sok atuh akang kayaknya buka. Pantona kayaknya. Sedangkan kuring mah erek nyumput. Jeung si emak ke kamar. Cieun kumaha onam pokona mah. Nyakeun lah. Oh, ku akang urang sangarepan. Harita kadenge deui trok 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 trok. Sakali deh harita Panto diketrokan. Punten. Punten. Monggo jalanan. Kituna teh Mang Ade conim bari gancang mukakeun Panto. Raket, bray. Sugan teh saha? Komar geuningan. Pokna Mang Ade conim. Satu tasna Panto imahna dibuka ku manehna. Jeung Mang Ade conim oge lain apal deui ka si Komar teh, tapi wawuh sabab Mang Ade conim kungsi jadi jeger bayaran sarta ngadunungan ka dahlan ngahiji jeung si Komar baheula teh. Benar pisan euy. Ieu dewek ngahaja datang ka dieu. Ngahaja datang ka dieu teh sabab aya maksud anu tangtu. Nyata dewek teh nagih hutang ka ilaing ti hadunungan gitu. Tembal si Komar tandas nyaritana henteu malapah gedang heula, jo langsung kana pokokna we harita teh. Jeung can diuk-diuk acan deui harita teh. Ngomongna bari ngajanteng keneh dina lawang Panto. Oh kitunya, atuh sok mangga. Komar asup heula. Asup heula ka jero imah. Teu hade atuh nagih hutang bari ngajanteng kitu mah di lawang. Asa kurang sopan we kitu tah katingalina ge. Atuh bari ngopi-ngopi heula. Cai cau aya kuah kueh aya keneh. Tembal Mang Ade conim harita bari manehna terus ngajakan ka Komar asup ka jero imah. Heuk lah, dewek asup ka jero imah yeuh. Ngan dewek hoream kudu lila-lila di dieu. Dina harti dewek kudu gancang balik. Jeung bari mawa duit hasil mayar hutang ti lain euy keur disetorkeun ka dunungan ka si bos dahlan gitu tah. Sok we ayeuna mah diuk heula kayaknya tah. Nya we ngomongna lah. Ulah bari gurung kusuk kitu. Ngeunaan nagih hutang mah gampang. Aya wae pasti dibikeun ku kuring ayeuna oge. Eueuh nya wayahna kitu tah. Harteu bisa kitu ade euy. Penting ieu mah ilaing teh wayahna kudu bisa mayar hutang ka si bos. Manya anak maot ilaing mampu hajatan ari kana hutang ti si bos bet hare-hare. Lain ilaing teh kamari geus ngagadekeun sawah lain ka si Sobri 5 tumbak. Ayeuna duitna sabare dicokot ku dewek ieu. Piraku sesana teh cukup pake ngawaragadan anak ilaing euy anu maot. Modar ku jurig. Pokna si Komar nyarita beuki rasa aing wae. Dumeh eta manehna dipercaya pisan kudu jadi dununganana. Nah, betul maksa ieu teh, Komar. Tapi keun dimaklum sikep didinya kitu ka kuring ayeuna. Ngan hampura kuring moal bisa mayar hutang ayeuna euy. Nah make jeung teu bisa. Kudu tuh atuh kana hutang teh ulah tepi ka kabop pae. Eta hutang teh matak berat keh mawana. Yuh Komar. Nah ari didinya jika tulah ngakasak teuing ka jalma anu keur kapapaitan teh. Da kuring oge moal tepi ka poho ari kana hutang mah. Bejakeun kadunungan didinya. Kuring can sanggup mayar hutang kitu ayeuna mah. Ceuk Mang Ade conim ti tadi keneh oge hatena kasinggung ku sikepna si Komar anu jauh tina tata krama jeung kasopanan. Dina sikap oge caritaanana
matak Mang Ade Conim nyarita oge mimiti tanas. Atuh matak para abe ari kitu mah ade bongana terus nambahan jeung iraha deui kabayarna atuh. Cing arti we atuh. Si bos mah mun geus bea kasabarana sok terus nekat euy. Mon ngancam cenah dunungan maneh teh. Dewek mah teu ieu ngarasa sieun ku ancaman si babalak dahlan barina oge. Bejakeun ka si dahlan ka itu. Engke geus rengse matang puluh. Keun lah. Hutang kuring ka si dahlan pasti ku kuring bakal dilunasan. Ari ku ayeuna mah hampura tuh. Moal pimahian duitna oge. Ari dibikeun ka maneh sabareh mah. Tapi kangke matang puluh kitu tah Komar euy. Sia mah kulang ngajar ari kitu mah yang di kieu ya hap. Manehna si Komar harita bari ngayunkeun pereupna ka Mang Ade Conim. Hiuk ngalak kana cukang irung, tapi Mang Ade Conim manehna rikat newak pigelang leungeun si Komar. Nad kulawit cebet kena pisan kana irungna si Komar atuh maning ngalangok. Aduh, goblok ti sia mah cari teuing euy. Aduh, licik sia mah neungeul teh tarik teuing eta nyi ku kana irung. Aduh. Goblok teh sia. Oh nya, wayahna we na kumaha deui ai geus mah kitu mah jeung licik sakala teh bebas ya tah ieu sakali deui. Bari harita Mang Ade Conim ngalempangkeun pereupna anu ngarah kana puhut ceuli. Hiuk pelesat. Tapi si Komar harita manehna ngakilek kabelah kenca atuh plos bareng jeung kitu leungeun anu meber teh nyabat kana punuk Mang Ade Conim anu harita nyolontod kabawa ku tanaga sorangan. Hiuk des. Waduh. Mang Ade Conim harita umaduh. Sabab punuk ngabenang pisan atuh asa ned kana hulu angeunna. Rasakeun sia tah wawalasna teh aing ngoblok tah. Rasakeun. Kula ngajar sia. Bari korejat harita Mang Ade Conim manehna ngorejat sakilat. Ngorejat tuurna diayunkeun ngalah kana tarangna si Komar. Tapi si Komar manehna keuat ngadengakeun sirahna ka tukang bari mapag ku dua leungeunna pikeun nadah tuhur Mang Ade Conim. Hiuk pep harita ngenyod kena kana dua dampal leungeunna si Komar. Kituna teh bari mata deui si Komar rek ngajejek tuurna anu sabelah deui. Tapi rikat tuur anu harita pake nonyel leungeun si Komar keuat diturunkeun ka hanap sedengkeun tuur anu kencana keuat dikaluhurkeun atuh plos. Barang keur kitu kulawit deui suku anu kenca harita erek nyapu sirah si Komar ti belah gigir. Tapi si Komar manehna rikat ngadoyongkeun awakna ka hanap atuh plos. Bangkieung harita Mang Ade Conim ngabangkieung ka bawa ku tanaga sorangan. Barang jeung kitu si Komar harita rikat manehna ngorejat hudang bari ngagajeleng ka tukang. Kurang ajar sia. Wah, ini sia ngalawan ka aing. Ade. Wah, sia nu kurang ajar goblok. Nata muti sopan sia kudu dikieu sugan. Gajeleng harita Mang Ade Conim ngagajeleng bari ngalempageun pereupna anu sakitu ngadiusna dina jurus toto gantar. Atuh ngaranyug oge harita si Komar manehna keuat ngakiwar ka belah kenca atuh bro euna kana bilik. Imah atuh kuatkeun ka ngarieg sedengkeun anu di kamar harita ngahep-hep bae bari ratug jajantungna. Ngeleper puguh tapi karek bersin ge atuh ditahan bi acih mah sedengkeun mayanah manika ngayek-yek. Gak kena. Wah, syukur ngajar kena tah ieu rasakeun sakali deui.
Moal bisa. Salah waktosna ge seep. Heuleuh, geuninganan waktosna ka Bujang Seep Mitra. Atuh urang lajengkeun deui dina seri anu katujuhna. Nyaeta Curig Nagih Pati karangan Kang Rudiansah. Tong hilap subscribe nanya, guys. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina sagala kalaphatanana sareng kakiranganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.